Bapak Nabila indit gawe terusnya cari tanah ejeng niat namanya non teh biasa geningannya bieu kan subuh teh enggeus emam gitu ya, geus emam kan paling mejeh gitu lamun sare deui teh ya. Tapi da kumaha geuningannya ai panon mah hayang peureum deui heueuh. Tapi geuningan si pikiran teh anjir can beres ieu can beres itu, can nyapu can nyese ya. Akhirnya begini guys, akhirnya hudang gitu ya. Dan ini teh keur sasapu di tengah imah gitu, sapuan kolong-kolong gitunya ameh bersih gitu katinggalin ameh kinclong cenah teu poho ge ieu sampah-sampah gitu ya keresekan. Bukakeun hordeng ameh aya cahaya ilahi meh teu rada poek gitu ya guys. Dan ini juga dibuka pantonya ameh aya naonnya udara abus gitu kan. Anjir kan segernya lamun subuh-subuh dibukakeun panto mah emang tiris gitu ya. Tapi dah seger ieu teh kalah ka joget we pagaweana teh si tukang dasar.